Yang teh rek ulin mak, baik tuh, jangan minta izin ke emak. Ulin ke mana ari maneh? Batur ge caricing di imah sia teh. Ah, batur mah teu normal mak, mata kitu ge meureun. Aya heungna maneh rek ulin jeung saha? Awewe atuh emaknya jeung lalaki deui, ngadu pedang atuh jeung lalaki deui mah. Coba maneh resep di kalalaki kehed. Sia teh kehed saat san boga, bae teh sia teh geus diajar we beger. Gawe ulah sih bener sia teh. Tapi kumahakeun deui ya, emak da ujang mah normal. Teu jiga batur mah nu caricing meureunan teu normal mah tak gitu ge. Nya sok wae kehed ulin mah, asa ulah minta duit ka emak sia teh. Jor ka ditu ulin. Geus pugu ujang teh matak bebeja rek minta duit ka emak, ai emak mah sok kitu geuning. Ari sia kehed. Aduh, si emak kalah ngamuk geuningan. Kolot keur ripuh kieu. Beuh teh sia teh.